Haro aing. Poe mau kudu anggeus yang ada warga ya. Biar dilaporkeun ku aing ka ieu, Jaro. Biar nganaheun aing. Tapi aing doang namu kudu nita si Black ya. Moal kanggo beglem ku sorangan bae mah. Tapi rada turun ki yang ngalewatan kau mah. Woi, kemana dia? Wah, soal dia Black, ini kaget aing. Biasa bae ada tawar aing ya. Kebeneran dia ya. Kieu ieu Black, aing dititah ku Jaro, titah ngadata warga dia mah ieu. Ieu teh bantuan naon sih BTS. Nah, dia BTS. Itu bantuan pemerintah teh ageun. Oh, BS teh meren BTS. Bantuan sosial tunai. Geus lain nek BTS, nek BST sarua keneh-keneh bae. Mun aing meuteun meunang ieu Black ieu. Ada yang menang tak? Ai dia mah meunang geus kadata ieu. Lu bener dia. Coba yang handala. Tah, deuleu ku dia tah. Ya, teu percaya mah da aing macakeun tah. Dia kahiji tah. Black, Dasa, Darmin anu meunang. Opel, Jacu, Tohir. Tuh, karek genepan. Ngeun aing teu meunang ieu. Atuh dia mulai yang menang RT yo. Atuh RT ge yo. Pak Agon mah kudu meunang atuh. Ulah dia tuh itu nang truk RT mah goreng ke dia. Pan dia mah goreng dan neuleuh kana beungeut aing. Demi ku aing hideung dia mah. Deuleu tah, peceng mah guna nyencle. Tuh. Alah, geus lah nu kitu ya. Laju, ira eta pancairan eta. Insyaallah 2 minggu deui cair ya. Ngado abi dan gede teh. Amprekan amat dia mengado apat kegedean segala macam. Oh, sugan bae bebeunanganna gede dia. Pangaruh bae pan daek ngado mah. Emang sabaraha duit kitu menang eta? Hari nunggus-nunggus mah Black ya, menang 500.000. Boh, atuh lumayan ya jeung ieu mah. Ke terusim nganggurna ya. Lumayan bae. Terus eta gopel dipotong dia teh ku RT eta. Nah, kieu ta Black ya. Ari eta mah RT mah teu urusan. Mun kieu kumaha kabijakan warga bae teh nek merena sabaraha kitu ka RT nya. Lamun bijak teh nek mere. Terus lamun teu mere kumaha eta? Ari aing mah karinya mah teu ieu teu matok eta Black. Atuh rek dibere ku warga syukur heug bae. Ari teu mere atuh nanti izin gitu. Ngarti meureun. Oh, ngerti kami ge atuh, jak kami ge moal meunang lamun perjuangan RT jeung ti luhur. Atuh eta lah ngarti. Atuh ngarti aing mah kana perduitan mah ngotak. Nah, jaya teh dia kana perduitan mah lancar. Langsung ngotak-ngotak bae. Hedek tuh dia jadi asisten aing. Belagu dia ka di RT ge geus ngabogaan asisten segala macam. Non sanggup dia mayarna. Pokoknya mah gampang dia jadi asisten RT mah. Eta mah ku beas dolog-dolog bae mah seubeuh. Dan dia beas dolog. Non teu bisa sekali-kali marah bae beureum kitu eta sumbangan ti luhur. Atuh ti ditu na Black eta mah hayang marah mai beureum. Nek mangahum mah dia sorangan. Oh atuh. Lain ngomong-ngomong, anggeus can ngadatana ya. Kuguncan ieu yo. Tinggal kahandap deui nuncan kapanggihan ku jelema tah. Anggeus gerak itu dia jaburit mentara ya. Ngambrungnya. Gerak cair. Ayo. Ayo. Nah datanya. Siap. Assalamualaikum. Salam. Ay opat deh warga dong si Black. Mantap betus kan hulu ay. Loba pementa. Emang gampang gitu jadi RT. Wih, kemana Black? Biasa bae ulin. Dia yang pegawai ulin bae Black. Parang saing mah. Atau yang ulin gede gaji ya dia. Gaji kunaon dia? Dia pengangguran digaji. BST. Nahan BST. BST bantuan sosial tunai. Menang tuh dia. Jauh yang mah dia. Kira aku yang tuh menang dia. Jatah di RT mah buku gede tang ngadata salambur. Jaya 10-an menang di dia eta. Cukup mah Black. Nah buku na ayaran aing Tinya hoe eta. Periksa bae tuh ka RT ka ditu. Hai lumayan dia eta gope. Lu bener ya gope. Bener aing mah. Nu ngaranna BST teh kan. Naon si BST? Ih, dia capek-capek ngomong aing ngomong. Atuh bener aing bati nyaho mah Black. Geus dak itu guys. Kieu lah aing mah. Ngobrol heula aing sakeun dia yeuh. Atuh ngobrol ulah di dieu hayu. Di warung itu bari-bari ngopi urang. Tuh saya burung jeung aing. Sini mata Black. Maksudnya kumaha BST-BST kieu coba rada diperjelasin ngobrol yuk. Atuh BST.
Nyawan tadi ya. Putih nyaho aing, asunya nanya nama. BST mah bantuan sosial tunai. Oh. Aju RT ikut reker ieu nya data ieu nya. Atuh RT kuari keliling bae. Wah, Lumayan bae eta. Gope dia mah. bener. Data Aing lain kunana aing sakitu buka duit na ieu. Bener aing mah ieu. data ge eta nya. Heeh. Aing nu meunang eta. Si Opel eta. Terus pokoknya lobaan eta si jatuh segala. Daun aya dia ge aya eta pasti nama. Yakin ipi duitinnya? Atuh yakin tah mah. RT yang sama buku gitu mah geus yakin pi duiteun. BST lu masa kayak nganggur na dia mah. Karu bae pulang keliling teu parugu. Lain mana kopina ieu ngajak ka dieu. Pugu aing ge. Mana rokok lah beh. Jangan bolon pas sementara kok aing. Ih, pan dia anak cair meureun. Dia geus sarua bae cair blek. Aing ngarepuh kana dia nya. Geus gede rokok heula. Tah, Korek men. dia Kumaha dia mah lengkap amat. Baju kuari RT di mana ya beh posisinya? Tadi mah keliling eta keliling kampung tadi mah. Pasti nama eta tingkah hilir tingkah girang eta mah enak. Hilir ka girang dong jong jolotong beh perang seng mah. Geus aing enak nyusulinya. Langsung sila ka itu. Kayak geus sing ngarokok nanggas. Geus sekarang itu beh. Oh, bro. Si masa aktif ya Siap. Pokona mah Black tenang bae lah aya ting aing. Geus. Cuan poho dia geus cair mah kaengnya. Wah, kah di bawah rek koeng setannya. Baeng. Bolon, setan rek koeng main kantongan bae. Geus mah mentak kaeng rokok di bawah kabeh. Udah koeng panggil deui. Jadi babak belulu koeng sekalian, ngelunjak. Di jarok ku si Black koreng he. Atuh menang banyak deh yang mayu mah. Gimana na perang seng rokok gratisnya? Lain kemana ya RT dah keliling perang sengnya? Udah di dong wif. Mana RT daknya? Biasa namang seburit kieu suka masih dia salat asar. Tungguan bae koeng dia ya. Tungguan maka ditu. Ih. Kira ada nyeri ki tulang pangangkegnya. Duh, katulah ya dah si Black ya, rokok nih yang dibawa. Aduh. Oh, itu air. Iya, kadang. Weh, enak ya. Biasa. Ngobrol orang kadang. Dia kula bae kedung ya ngobrol jeung aing. Enak ya. Lain ngadeng aing mah yeuh. Belte gitu yeuh. BST ngadeng. Oh, BST. Coba mana aing terdatan tuh yeuh. Ada ngadeng mah. Dia mau teu meunang om. Iraha aku teh jadi si Black mah haliu BST gitu kaing. Atuh menang gecek si Black. Atuh ieu mah pan kumaha keputusan ti luhur Kumaha pamarentah. teh atuh diajukeun ge pira aku si Black menang itu menang. Nah, hari ieu mah om ieu tahap kahiji ieu can menang dia, can kadata. Sugan bae tahap kadua menang. Itu bener teh. Aja kira turun ayo. Atuh engke tahap kahiji ge can beres dia mah hampir turun bae. Oh. Kayak mau kebal tahap kadua turun ieu. Lain emang kayak ya tahap kedua ya persyaratan naon yuk. Atuh persyaratan mah kartu keluarga, KTP. Kartu keluarga lagi eueuh. Atuh berarti tah teu menang kartu keluarga, atuh mau kadata ku pemerintah tah mah. Hayu ka ditu ngobrol yuk. Hayu mah. Udah ngopi urang. Teh, atuh kira aku ngisi Black itu buka kartu keluarga kumaha yuk. Atuh kita menu mana meureun? Rang da ieu. Orang lagi tuh. Oh. Atuh nge kudu meunang teh ieu mah. Kudu kawin heula dia menang kartu keluarga. Dan boro-boro kawin, duit gitu boga aing. Nah, kabade ku aing kuari mah. Dia ngarepeun duitnya teh nya jeung kawinnya. Teh nyaho teh. Ih, Kapikir ku aing kuari ku aing. kayak ngeskip burung teh cek aing mah. Diuruskeun bae data kabeh. Ah, Enak manggil bro. si Black lah nya. Cerita tuh. Kalau ngamuk dia, Belum, si Black perang seng. Kadata pun. Nah, kudu manggen si Black deh ya. Baju ngerokok-rokok lagi pengen ka bawa. Waduh, cocok mancing ngopi ya. Nanti ya rokok na di bawa ku si Omi ya. Polon cetak. Beh.
Hanya kali rokoknya dibawa ke si Omi tah. Jadi itu si Omi orang kan baik di saya tak. Wih, Black. Hei, kebenaran. Black dia, ayo ngopi rokok nanti tadi. Tengah ngopi yo. Sari cabokan Medan bang. Kebenaran baik mah. Bah, ruhai Black, ruhai. Ruhai dia. Mana rokok yang dia kan? Oh, yang kau bawa tadi Black. Nah, yang diganti sempurna mel, boy. Rokok yang kemana tadi? Gerabe ulah nyaran wah, dia mah tak sempurna mel. Wih, mantep ya jadi sempurna rokok yang ya. Tuh main dia bager. Atuh karo Black, gerabe. Mentang-mentang menang duit BS tadi dia nya. Gerabe. Oh, dia ngomong BST dia. Tapi nggak kuat merokok sempurna mereka yang. Kesetelah beh, kayak ngobrol aja ngaing. Siap. Cair dong nanya. Dia cair-cair teh ucing cair meren. Nah, ini Atau kumaha Black dia mah. Dia gini puaing gue yang ditipu deui dia. bola yang mah zaman heubeuh da ngajang sok nipu sorangan dia mah. Oh, pan dia tadi nipu aing Black. Gue yang tipu deui dia. Di mana yang kene bae. Black. Tadi panggil dia jeung RT Black. Dia naon dia nipu aing. Dia mah kada teh mah henteu. Bener dan sepanggil ngerti. Oh, enggak studi di tuh di musola. Tahap kedua meren dia mah. Tetap kedua, tapi ditanya dia minta persyaratan segala. Naon cenah nanyakeun persyaratan segala RT. Jaka yang menteu. Buga RT ngomong na game, pakai persyaratan jenis kartu keluarga. Buga yang can boga keluarga. Cuman yang ngomong tadi di data ku RT aneh yang mah. Enggak, tadi ngomong ke RT na buku na ge aya dinya Black. Kono yang mau ngomongnya tahap kedua cenah, dia tahap kahiji. Dia kan teu boga kartu keluarga dia. Tentu kan bisa aya no yang burung. Cenah mah dia orang da. Atau emang ngawakilkeun nu maeng dia. Pan maeng merang da mantega menang. Dia aing nu nyokot na wakil na pan. Tuh Black, mainnya aing ge kudu meunang eta mah kudu adil kitu ge. Pan dia ge menang meureun ke tahap kedua. Lo menang, tapi kan kudu make kartu keluarga segala, Black. Berarti da kudu kawin heula eta menang-menang mah. Justru eta aing dia mah tidinya tah ngarepkeun ge. Geus kieu bae cik aing mah. Aing boga ide ya. Siap teh dia. Siap aku mah ge aing mah Black, yang penting cek yang menang duit BSD aing mah. BST meureun. Oh, eta lah Black BSD maksud aing mah. Hager aku mah carana ya Black. Kieu carana nya. Oh. Lamun hayang menang da duit BST, gampang jeung aing mah. Kumaha? Atuh kawin heula da jeung Rangda. Mah nya aing Black kudu kawin jeung Rangda dia mah, kira-kira. Atuh Rangda mah pan anakna geus loba nya. Oh. Jadi babari kana menang duit. Wah, iya dia mah Black aing mah. Ujungna kieu ya. Ngan pan kadata da ku RT teh. Teh sikit dia mah ulah kitu teuing atuh. Lomba di mau 1000 ge. Geus sakit mah ulah kadi tuh ya Black. Mending urang kanu RT saduaan diperjelas sih duit BSD. BST. Penting nak BSD nak serapong yang penting mah duit cek yang geus kan RT. Ya ngopi lain. Oh, lamun menang duit BST dia anak pakai naon modal naon dia tak? Pakai kawin ku aing. Nanggap dangdut pokokna mah sajabana beta mah 5.5 peuting Bang Black. Cukup gitu. Cukup. Non cukup tak duit kope hajatnya. Menikmat hang 5,5 peuting saya sama. Ngimpi meureunnya.